Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, baraya mancomania, para mancower salam dunya anu mika memetkan dongeng Sunda. Wilujeng sonten, wilujeng patepang dangu deui nya ngalangkungan udara di kanal YouTube Mancomania. Daramang sadayana alhamdulillah, upami daramang mah mugi-mugi sadayana tetep aya dina kasehatan, boh lahirna oge sinareng batinanya dijembarkeun manahna, digambilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina sagala rupi mara bahaya, amin ya robbal alamin. Urang ngeureuyeuh neraskeun hanca nu katunda jejer carios pangeusi leuweung balandrang. Ayeuna teh tos episode ka-8. Kumaha lalampahan satrasna tina lampahan Wiratamanya alias Jawara Gunung Salak. Anu nembean manco ieu dongeng, nembean ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asa kantun di subscribe poe nya, ditoel tombol loncengna supados saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Urang ngeureuyeuh bari hiburan, bari ieu mah etang-etang ada seni dongeng Sunda supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Urang keureueuh dongeng nanya, urang amparkeun deui atuh sama kabuyutanana. Parsamakna sorawug bisarwitina sareng citehna, mangga kaparayun sadayana prung Bari lempang Resi Bagawa nyarita, "Wira, urang deh ulah cicingeun. Urang kudu ngawas we eta komplotan, sangkan teu terus-terusan ngaganggu ka masyarakat di Pilemburan." Sumuhun yang Resi, panuju abdi ge. Tapi kumaha tujuan Sarka ayeuna? Sanesna Sarka teh bari ka kadipaten teh pikeun laporan ngeunaan masalah pangeusi leuweung balandrang. Walon Wira, ku ayana yang guru sareng Kang Wira ge tos cekap saur abdi mah. Abdi teteg, abdi yakin pangeusi leuweung balandrang teh pasti bisa dibasmi. Walon Sarka, lamun kitu urang kudu badami heula pikeun nyieun siasat, sangkan pangeusi leuweung balandrang bisa dibasmi satakatohian saha dalangna anu sabenerna. Cek Resi Bagawa deui. Sumuhun satuju abdi oge ngiringan yang Resi. Lila teuing kaula teh cicing nyingkur di tempat sepi, geus wancina pikeun nyieun tindakan. Mudah-mudahan pengalaman kaula aya gunana. Nutiluan terus lempang salse bari nyusun rancana pikeun ngabongkar saha sabenerna jalma anu ngaku pangeusi leuweung balandrang teh. Ditungtung lembur, katempo harita Sarka lumpat bari sosolontodan. Bajuna saroeh, kawasna bae manehna teh tatu. Kang Sarka, salah saurang nu jaga gardu ronda ngagero. Gancang manehna lumpat pikeun mapag Sarka. Sarka gancang disangke, sangkan teu labuh. "Usro, bawa kuring ngahadep ka Ki Jatar Sro." Cek Sarka bari muringis, muntang kana tak-tak baturna nyaeta Usro. "Nya Kang, nya. Musri, bantuan euy." Cek Usro ngagero ka baturna. Musri gancang nyamperkeun tuluy milu nyangkeh ka Sarka. Saterusna mah dibawa ka jero lembur pikeun ngahadap ka Ki Jatar minangka kubu dunungan Sarka.
Jalma-jalma nu ningali ka Sarka katempo salempang maranehna sieun lamun jajah ka benteng lemburna eta kumaona. Kitu-kitu ge Sarka teh dipikaresep ku warga Ciherang mah sabab jalmana bager hampang birit daekan. Daek mantuan warga lamun aya anu keur kasusahan. Kanjang laporan cek Usro sewaktu ningali seorang panjaga kaluar ti imahna Ki Kuwu Jatar. Jalma nu karak kaluar teh geuwat gura giru asup deui ka jero imah maksudna mah pikeun laporan. Teu lila torojol Ki Jatar kaluar ti imah dituturkeun ku Ki Rambing. Ki Jatar katempo reuas ningali kayaan Sarka anu kapayahan. Gancang wawa ka jero cek Ki Jatar. Sarka gancang dibawa ka jero imah ku Usro jeung Musri. Ki Jatar nuturkeun di satu kangenana bari beungeut rada pias katempo hariwang ningali kayaan anak buahna. Sarka digolerkeun dina bale awi anu aya di tengah imah. Usro jeung Musri mah gancang balik deui ka gardu ronda. Di tengah imah kali Sarka, Ki Jatar jeung Ki Rambing. Ki Jatar gancang mariksa kayaan Sarka. Tuluy ngubaran ku hawa murnina. Hiji pel diwawalkeun kana bahamna Sarka. Geus diubaran kitu Sarka teh kalah kah sare. Katampona menit tibra. Untung daduna henteu warna ieu teh. Cek ieu gerendeng Ki Jatar. Ki Jatar nguniang hudang tuluy ngalengkah ka sisieun jandela anu muka. Panona nitenan kaluar imah ngaliwatan jandela anu ngablak. Paromana katempo ngemuka bingung. Ki teuing boga maksud naon anak buahna pangeusi leuweung balandrang ngalupaskeun Sarka. Kuring mah ieu teh asa-asa rada aneh ieu teh cek Ki Rambing. Ki Jatar tengah walon. Manehna kawasan hoream pikeun ngajawab pananya ti Ki Rambing. Hoe ieu awak kuring teh karasana lalungse pisan. Ulah ngaganggu kuring heula. Kuring rek reureuh cek Ki Jatar. Ki Rambing ukur unggek. Netep ka Ki Jatar anu ngaleos nuju ka kamar tempat samedina. Ki Rambing ngarasa aneh ku sikapna Ki Jatar. Anu ngadarak rubah ka dirina. Biasana mah Ki Rambing teh resep Ki Jatar teh resep sawala jeung dirina atawa tukur kamandang jeung dirina teh. Tapi bieu mah ditanya kitu ge langsung teu ngajawab balah mah ngaleos init. Ki Rambing ngadegetan ka sisi bale tempat ngagolerna Sarka. Manehna nitenan Sarka anu keur sare. Kadenge Sarka humaruru kulisiknya panonna beunta. Sarka hudang tuluy diuk. Wah kayaan anjeun Sarka geus karasa jag-jag tanya Ki Rambing. Nya Ki, aduh geus rada meusan ieu teh ngeunaheun ieu awak. Walon Sarka bari tuluy turun tina bale babatak awakna. Ki kuring marek lelempangan heula. Bari ngaleuleskeun tuur ya. Rek nyeseup heula hawa sore anu seger. Cek Sarka tuluy ngalengkah kaluar ti imah Ki Jatar. Dagoan kuring ngilu cek Ki Rambing. Sarka dibaturan ku Ki Rambing lempang nuju ka kebon di satu kangen imahna Ki Jatar. Aneh ya budak sakitu sa kitu nyawana diancam karak salamet tina ancaman pangeusi leuweung balandrang. Tapi katempona kalakah kawasan nu gumbira ya budak teh. Teu katempo riuk-riuk alum atawa keung atawa ngarasa sieun.
Kedantas hatena Kirambing. Timimiti ge Kirambing teh geus curiga. Da asa pamohalan bagundalna pangeusi leuweung balandrang tapi ka ngalepaskeun Sarka sabab Kirambing apal pisan lamun jalma-jalma pangeusi leuweung balandrang teh kabeh ge kejem. Telengas taya ras-rasan. Sarka sabenerna mah geus ngaduga kana kacurigaan anak Kirambing oge Ki Jatar. Maranehna pasti teu gampil dibobodo. Percaya kitu bae lamun Sarka bisa diantep mulang ka lembur bari jeung salamet. Eta sakabeh teh bagian tina rancana nu geus dibadamikeun ku Sarka jeung guruna oge Jawara Gunung Salak. Kirambing terus nuturkeun Sarka nuju ka kebon. Sarka, akhirna mah Kirambing teh miheulaan nyarita. Aya naon Ki? Walaun Sarka tuluy malik. Nyaha bener anjeun teu dituturkeun ku anak buahna pangeusi leuweung balandrang. Asa pamohalan maranehna teh ngantep anjeun mulang kitu bae bari jeung salamet. Handuk nama Kirambing teh ngabudalkeun kapanasaranana. Sarka neuteub seukeut ka beungeut Kirambing pok ngawalon. Nah ceuk Kirambing sakuruna kuring teh mulang bari karingaran kitu. Balik geus jadi bugang. Kitu kahayang Kirambing teh. Sarka, nah anjeun nyarita kitu. Anjeun teh curiga ka kuring. Nah teh cukup salila 5 tahun ieu urang mau barengan ngabdi ka ieu lembur. Tapi kunaon anjeun teh can apal keneh ka kuring? Kuring kuciwa Sarka. Hampura Ki, sakuduna memang kuring teh nyarita kitu. Sabab dina waktu anu keur hareng-heng kieu mah urang teh kudu hati-hati. Anjeun teh nyumputkeun Rusia risa tukangan kuring. Anjeun teu percaya deui ka kuring Sarka. Sarka neuteub seukeut ka Kirambing. Kawas anu hayang apal kana eusi hatena. Sanggeus yakin lamun Kirambing teh jalmana lempeng kakarak Sarka mutuskeun pikeun mere nyaho anu sabenerna ka Kirambing. Kuring bakal merenya hono sebenerna Ki, tapi omatnya ulah bebeja ka sasaha Ki. Nya kuring janji rek nguarek cacarita ka saha wae ge. Kieu sabenerna mah Ki darekdak Sarka teh nyaritakeun naon-naon anu geus dialaman ku dirina tapi ka ditulungan ku guruna sarta papanggih jeung Jawara Gunung Salak. Salila Sarka cacarita, Kirambing dari ieu ngabandungan. Sakapeung Kirambing unggut-unggutan ku macrek sakapeung katempo reuwas sakapeung ge nahan napasna. Tak kitu Ki caritana. Kuring guru jeung Jawara Gunung Salak teh sapakat pikeun ngajalankeun ieu rencana. Mudah-mudahan bae Sarka rancanana lancarnya. Ayo urang ulang deui Sarka wanci geus rek peuting yeuh. Dua sobat beda umur teh atuh antuk nama laleumpang deui ninggalkeun kebon. Berang geus kaganti ku peuting. Jang kerik reang di sarada patembalan jeung cari cangkas cih-cir ngagelik dialokan ku sora lonok. Di sisi lembur kadenge sora bueuk. Di luhur tangka sawo. Kaayaan peuting harita teu poek mongkleng kawas biasa. Tapi cang mabra sabab bulan keur purnama. Moncorong cahaya nanyaangan ka sakuliah lembur Ciher. Wanci purnama geus tumiba hartina warga lembur Ciherang teh geus kudu seba 3 urang parawan ka pangeusi leuweung balandrang. Kocapkeun di balai desa katempo caang ku cahaya obor. Di jerona geus aya 3 tandu anu dihias ku pita jeung kekembangan. Genep urang jalma make papakean sing sarwa hideung ngajaga balai desa.
Tilu urang ngajaga di hareup, tilu urang deui mah ngajagana di tukang. Teu lila Sarka jeung Kirambing datang ka balai desa. Usro, jangga. Salahar heula itu. Can dalahar kan? Geura dalahar heula. Ka itu tuh di warungna Maumi keun di dieu mah. Jaga saheulanan ku kuring jeung Kirambing, cek Sarka. Kanu jaga di hareup balai desa. Ya Kang, puguh canda hari di borang kuring mah yo. Alon Usro. Nu tiluan tinggal leos ka warung Maumi anu teu pati jauh jarakna jeung balai desa. Kirambing ngajaga nangtung ngajaga di hareup balai desa. Sedengkeun Sarka terus asup ka balai desa nuju ka tukang. Sarmin, hana, da ulang. Dar heula kitu, si Usro jeung barudak nu sejen geus ka warung Maumi geus rek dalahar ka itu di warung Maumi los. Cek Sarka katilu panjaga nu aya di tukangeun balai desa. Keuring mah geus dahar Kang, tadi di mah walon Sarmin. Ya Min, lalampahan urang teh jauh Min, butuh tanaga anu loba. Ka itu dahar sian heula bedeung teh meh bedas engke manggul danuna. Cek Sarka deui. Min, dewek mah da lapar ieu teh euy, urang dahar we yuk. Cek handa bari nganyang leungeun Sarmin. Masih wareg kuring mah da. Nyate dahar ge atuh ka itu ngopi baturan batur maneh di itu Min. Ngopi tak udud heula ka itu. Cek Sarka deui. Min, ngudud heula di ditu jeung kuring hayu. Urang ngopi. Cek handa deui. Sarmin antuk na meleh deet. Nuturkeun handa jeung doblang nuju ka warung nama Umi. Sedangkeun Sarka tuluy ngolotrak muka kunci panto tukang. Geus muka selot panto mah manehna ngaleos deui ka hareup balai desa nepungan Kirambing. Kocapkeun ditungtung lembur. Dua bayangan bodas katempo kokolebatan kawas iblis anu keur gantayangan mangsa. Blesat, dua nana ngablesat kaluhureun suhunan imah warga Ciherang. Saterusna mah dua nana lumpat bari teu nimbulkeun sora pipindahan ti hiji suhunan ka suhunan imah anu sejena. Dua bayangan bodas teh nuju ka balai desa nu aya di tengah lembur. Sanggeus tepi dua nana nyirorot turun ka satukangeun balai desa. Tuluy asup ka balai desa ngaliwatan panto tukang. 12 jalma anu make seragam hideung datang ka balai desa. Nu genepan mah anu bieu dalahar teh katambahan ku genep urang anu sejena. Wancang bawa keluar tanduna euy, cek Kirambing. 12 urang teh langsung bae asup ka jero balai desa. Teu lagi kala luar bari geus maranggul tandu. Rombongan ngabaris di hareup balai desa. Keur kitu datang Ki Jatar ka balai desa. Kade sing hati-hati. Gancang mulang deui ka lembur, ulah ngayakeun tindakan anu aneh-aneh. Cek Ki Jatar merepi wajang ka rombongan anu rek anterkeun tandu seba ka leuweung balantrang. Asa mohon Ki, walon Sarka. Kade Kirambing. Anjeun kokolotna salaku katua rombongan sing hati-hati. Cek Ki Jatar bari neuteup ka Kirambing. Kirambing ungeuk. Geus kitu mah rombongan teh miang nuju ka sisi leuweung balantrang pikeun nepikeun seba anu dipenta ku pangeusi leuweung balantrang. Dina kayan kitu di arah jalan ngalenghoy seorang awe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko. Sedangkeun leungeun katu namanya kelanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Ke heula rek kamarana ieu teh meni ngabrul kieu lobaan. Ieu geuning eta marawat tandu heuh. Rek mawa tandu ka mana ieu teh samemeh indit mending ge ieu jarajan heula awug dah. Amis raos kareueut matak dedeuyeun jeung matak nambah tanaga. Awug ibi mah ieu. Hehehe, tah ieu kukurau alias urap jagong sok jarajan heula samemeh init. Pohara pamiarsa, si horeng mah tukang awug anu ngider teh.
Kuno rojel Nabi Sarwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana hatur nuhun kasadayanan parantos satya manco satya ngabandungan oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Cag urang tenden heula di handelem sieum geusan sampeureun urang tuna dihanjuang siang geusan alaeun. Lampahana wiratama si Jawara Gunung Salak dina lakon pangeusi Leuweung Balantrang. Panginten pamirsa sakitu heula nu tiasa kapihaturnya. Akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.